Dina raraga pangjurung laku pikeun murid kelas genep anu lulus dina tahun 2023 ieu, SD Yayasan Atikan Sunda II ngayakeun saman anu diayakeun di Gedong Palagan Atikan Sunda sawatara waktu katukang. Acara nu euyeup ku sarupaning kamonesan kasanian ti barudak diluuhan ku pupuhu yayasan, para ais pangatik kali para inohong-inohong liana. Dr. Adil Fadila Kusuma salaku pupuh Yayasan Atikan Sunda nu ditepungan di rohangan gawena ngajentrekeun yen lembagana boga pancen pikeun ngamumule jeung mireus budaya Sunda. Oleh karena itu, di seluruh unit Yayasan Atikan Sunda, maka bukan hanya pendidikan atau pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang ditentukan pemerintah, namun juga kami di sini melestarikan budaya Sunda. Sesuai dengan tingkat pendidikan, maka di lembaga atau di unit sekolah dasar diberikan kecintaan terhadap budaya Sunda sejak dini. Itu yang akan membekali mereka untuk melangkah ke jenjang yang lebih lanjut. Dan dasar-dasar kecintaan terhadap budaya bangsa sendiri tentu akan lebih bermakna jika diawali dari sejak jenjang sekolah dasar. Insya Allah bekal yang diberikan untuk mencintai budaya bangsa sendiri akan menjadi bekal di tingkat-tingkat selanjutnya. Pupuhu Sekolah SD Yayasan Atikan Sunda II Ibu Ariyanti Rahmi SPD netelakeun kagiatan pangjurung laku pikeun murid kelas genep anu lulus tahun ieu salian mintonkeun ti murid kelas genep sorangan oge mintonkeun kamonesan ti adik-adik kelasna. Nyaeta ti mimiti kelas 1 nepi ka kelas 5. Maksudna mah seca milu bungahkeun jadi pangjurung laku kalanceukna nu rek miang nuluykeun sakolana ka paguron nu leuwih luhur. Dina sawatara keteranganna anjeunna mere papagah ka murid kelas genep sangkan bisa ngemban amanah ngajaga laku lampa nu hade nu geus diatik di sakola. Pepeujeut ti ibu kanggo murangkalih kelas genep ya. Mudah-mudahan ku dibekalan ku doa, teras dibekalan ku ilmu pangaweruh anu tos di dieu salami genep tahun, murangkalih teh tiasa ngajaga budaya eta si saras nama visi misi nama ya, ngajaga budaya nama budaya khusus nama budaya Sunda. Nah teras mudah-mudahan murangkalih oge tiasa ngemban amanah janten murangkalih anu lulusan ti SD Yayasan Atikan Sunda anu sae karakterna pribadina dina laku lampah cariosan sareng sagala rupina. Janten mudah-mudahan kanggo murangkalih kelas genep tiasa ngajagi teras nami alma mater SD Yayasan Atikan Sunda. Jauh ti sanggalna para ais pangatik geus tatahar ngalatih muridna sangkan dina waktuna minton teu ngerakeun. Barudak oge katempona soson-soson latihan narima perintah ti guruna. Di dieu wawakil wali kelas-kelas hiji bade mintonkeun kaulinan barudak nyaeta moro sore. Kawih anu dipidamel ku abdi nyaeta kawih jalele cing ciripit sareng oray-orayan. Kanggo pintonan dina raraga pangjurung laku kelas genep ibu bade mintonkeun murangkalih kelas 2 tari kijang anu bade dicanakeun ku murangkalih kelas 2 sapertosna Anaya, Mayang, Kiandra, Marwah, Jian sareng Akipa. Salami latihan alhamdulillah nembe samingon latihan murangkalihna lalancar. Kelas nu kadua rampak sekar anu bade dipontonkeun oge ku kelas 2. Rampak sekarna anu judulna Budak Soleh. Insya Allah dina raraga panjurung laku kelas 4 bade nampilkeun budaya ti daerah Karawang. Salah sahijina nyaeta tari goyang Karawang nu bade dipintonkeun ku murangkalih istri kelas 4. Aya tarian kaulinan barudak sareng aya tarian si cepot ti murangkalih pambegat kelas 4. Alhamdulillah dina gat ayeuna kelas 5 bade mintonkeun hiji penampilan tiasa disebat drama musikal nyaeta dilebetna
perkawis ciri khas kota Garut. Di lebetna aya macam-macam penampilan, aya tari, aya budaya, aya oge kuliner anu biasa aya di kota Garut. Alhamdulillah dina danget ieu murangkalih sadayana kelas genep lulus 100%. Kangge pembelajaran salami satahun kelas genep kaleresan ibu ngawulang sareng kelas 5 oge murangkalih Masya Allah luar biasa servisan warna-warni anu tos dipaparing ku murangkalih kuma oge sadaya rupi pembelajaran atanapi kesan-kesan anu ku ibu diraoskeun luar biasa. Hidup sadayana soleh solehah saterasna nanjur teras mugia hidup tiasa janten kebanggaan bangsa negara sareng agama. Acara pangjurung laku numi banda tema ngajurung laku sirung harapan numi reus budaya bangsa ieu dimitembeyanan ku acara alet-aletan barudak di pipir Jalan Suci Bandung. Alet-aletan ieu dipiriku tetabehan sisingaan anu sorana ngalowung handaruan. Tujuanna ngibarkeun kabungah kawarga nu amprok yen murid kelas genep geus ngarengsekeun atikan kalayan lulus banglus taya halangan harungan. Sabada aletan nepi ka sakola barudak nuju ka rohangan gedong palagan atikan Sunda. Di rohangan eta murid kelas genep dibagiakeun ku upacara adat. Dina runtuyan akhir tina upacara adat eta pupuh sakola ngongkoyangkeun kalung katineung ka sakabehna murid kelas genep. Sareng sena ngongkoyangkeun Kang Kalung, acara dituluykeun kana sungkem ti murid kelas genep ka indungna masing-masing. Acara sungkem ieu jadi ciri nyerenkeun murid ti ais pangatik ka indung bapana sorangan. Sabada eta sareng sena upacara adat anu kabeh panari jeung nayagana murid sakola SD Yas 2 Bandung, acara dituluykeun ku runtuyan biantara jeung pintonan. Sakumaha anu diuningakeun ku pupuh sakola Ibu Ariyanti Rahmi SPD, pintona nu lumangsung dirojong ku murid ti kelas 1 nepi ka kelas 5. Di kelas 1 mintonkeun kaulinan barudak. Di kelas 2 mintonkeun rampak sekar, pupuh balakbak jeung tari uncal. Di kelas 3 mintonkeun tari kuda lumping jeung rampak sekar manuk dadali. Kelas 4 ge teu kaelehkeun, manehna mintonkeun tari si cepot, kaulinan barudak jeung goyang karawang. Mun ti kelas 5 barudak mintonkeun tari kolosal intan ti Jawa Barat. Salian mintonkeun wawakil ti tiap-tiap kelas oge mintonkeun kagiatan ekstrakurikuler nu diayakeun di sakola, nyaeta pencah silat jeung karawitan. Minangka panutup sakabeh pintonan murid kelas genep nanaek ka panggung mintonkeun rampak sekar paturai tineung. Jadi lulusan terbaik tahun 2023, bangga. Terima kasih kepada guru-guru yang sudah mengajari, terutama wali kelas.
Terima kasih buat guru-guru, kepala sekolah, SDAS, dan teman-teman telah mengajarkan kita dan bisa mencapai siswa terbaik di SDAS. Terutama kepada Bu Rini. Assalamualaikum, kami dari perwakilan orang tua kelas 6 angkatan 2023 mengucapkan selamat dan terima kasih kepada semua ibu guru SD Yas 2 ya. Kepala sekolah, terutama wali kelas kita, Ibu Rini yang telah mengajar anak-anak yang begitu hebatnya. Semuanya pada lulus, terima kasih. Semoga SDAS 2 makin maju. Sekian. Acara nu ditata apik ti para ais pangatik lumangsung lancar tur taya harungan.